Zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wat tamkin. Sebahagian jelema nu geus ma'rifat ka Gusti Allah ti golongan ahli kasfi, ahli mukasyafah, lain ahli mukahasyafah sia teh. Ieu mah nu di majelis mah ahli mukahasyafah. Hasyafah teh gegending. Gegending teh helm bobogaan. Eta beda banget kreditan kabeh. Aduh. Saya jadi kenalil kasfi. Aya jelebana aya kadang milu jeung urang ngaji ngan teu kaciri. Teu kaciri jerman Narudin kadang teu mandi tapi beusi digigireun urang aya nu teu mandi buah eta tah. Balangkeun we habek. Min ahlil kasfi wat tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin salasu kalima salasu mi'ati alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat. Unggal tahun Allah nurunkeun 320.000 panyakit. Diturunkeun sakaligus ku Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teu karasa waktu terus berputar. Sok dula deuleu we ka belah kulon besi panon poe haju muncul di kulon. Karunyakeun ucan kawin. Jin karuna kanu kreditan can anggeus. Kiamat berat. Sedungtung panon poe diwetan keneh berarti stabil keneh. Walaupun memang ieu waktu bener-bener disesuaikeun jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sanatu kasyahri, syahru kal usbu, wal usbu kal yaum, wal yaum kas-sa'ah. Di akhir zaman satahun karasana kos sabulan bae komo panganten. Sabulan kos saminggu, saminggu kos sapoe-sapoe kos sajam, sajam kos sakumaha meuleum baralakor manu garing. Geus perepet. Tah ieu zaman geus karasa ku urang kos kitu. Sing hade. Ke bakal dilobakeun gempa-gempa bumi memeh kiamat. Angin-angin, goncangan-goncangan termasuk tsunami bakal rada sering. Komo lamun pamimpinna teu adil jeung teu jujur. Eta heula diheulakeun ku Gusti nagara-nagara nu kos nu aya golkaran. Cek nu golkar aing ge golkar geuna. Nu teu jujur golkar ke lain golkar sarua bae dengan dimimitianana teu jujur ku golkar. Nu sejen ngamakmum berjamaah jeung golkar. Nu bener. Rakyat ngaharepkeun nu bener, nu jujur, nu adil, hayang boga pamimpin nu bener. Nu endek siap jadi pamimpinna can boga niatan nu bener. Teu nyambung rakyat jeung pamimpin. Geus lamun teu nyambung pasini eta ge mimbabi tsunami keneh. Teu nyambungna rakyat jeung pamimpin.
teka rasa puteran waktu ternyata orang ayeuna geus aya di bulan Safar tanggal 20 Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu. Jadi Rebo isuk nu bakal datang adalah Rebo Wekasan, Rebo akhir di bulan Safar, Rebo akhir isukan, Rebo isuk yang geus kadituna celik urang Maulid, bulan Maulid. Kebenaran ditingali dina tanggal selalu berbeda. Hitungan Islam tanggal Islam make hitungan Islam, jeung tanggal Hijriah Islam make hitungan Yahudi. Jadi engke kaharepna mun terus bae digunakeun hitungan-hitungan Yahudi pasti lebaran berbeda bae. Dibuat sedemikian rupa di Indonesia lantaran NU jeung Muhammadiyah teu harmonis. Intina embung ngahiji. Melit dibitis pemerintah, nu pemerintah kadieu kumaha kaditu kumaha, kahayang orang mangahiji be diuk bersama, yuk ja agama urang kitabna Al-Qur'an jeung hadis. Cek pikiran nu bersih jeung nu normal pasti kararitu kabeh, lantaran di luhur teu normal pikiranna nu ditimbulkeun ego-egona, satungtung ego nu ditimbulkeun jeung ditembongkeun moal beres. Mentak kaharep geus dihitung ku kula bakal beda deui lebaran. Lamun eta terus ngitungna kos kitu, kecuali engke ditingali di ru'yat aju bener ru'yatna, salila ieu kurang pati bener nu ngaru'yat. Di baheula ru'yat eta alhamdulillah di zaman Soeharto mah duduk bersama kadeuleu bebeja kadeuleu henteu bebeja henteu. Memehna duduk bersama Muhammadiyah NU versus dan berbagai organisasi untuk umat belah dina secara nasional, belah ditu nama urang ningali perbandingan secara internasional. Eueuh pasali ya. Tapi kuari ti kuari keneh tanggal urang geus berbeda terus. Ti Muharramna beda, Saparna ge beda. Dihitung-hitung lebaran ge mun terus mempertahankan ego bakal beda baik. Terserah dek milih ka Yahudi pemerintah. Hitunganana hitungan Yahudi lain, hitungan hisab Islam lain. Hitungan Yahudi nunyana babari pisan ngagiclekeunana. Jang hitungan bulan Ramadan encan boga rumus. Ke rumusna dikirim ti Amerika, bikin ke depag cokot ku masing-masing anak buah depag, kiai-kiai nu dek ngaritung dihitung rumusna meunang ti ditu. Padahal Islam sugih, Islam kaya boga kitab dek make kitab palak nu mana bae nu geus pertanggungjawabkeun kebenaranna. Geus ulama terus terang bae dek make hitungan ulama bae, dek nuturkeun mangga henteu sabodo. Ulama kula bae sakalian percaya jasa ka ulama jeung greget jasa ka Yahudi. Titik teu bisa digagung-gugat. Cenah di ulama ge aya ulama Yahudi teh mah. Bukan Yahudi teh aya aing mah. Aing mah ngaji pokona mah aing titik geus sakitu.
sararia dek tuturkeun hayu henteu cilakas ya. Ngabejaan we aing mah. Pokona mah cek aing cilaka we pokona mah. Percaya los teu kajen. Beneran aing. Cek aing bener-bener. Da cilaka we pokona. Tuturkeun los ka dieu. Nol beres. Oh, kang dituturkeun itu bae mangga nang ulama deuk kula bae nang ngaji nang ulama sakalian bendera ulama di akhirat. Geus pokona mah tanggung jawab ku Kangjeng Nabi, sahabat, para ulama. Alah geus nikmat. Nu nuturkeun ka Yahudi ka ditu. Ya sia. Aing ngabejaan bae. Pokona mah sakitu bae. Disitung ku kula jauh-jauh. Tak oh. Ieu mun kos ieu bae beda bae. Ieu basa kadar ngabejaan informasi beda Muharram meunang ngitung ahli falak Islam jeung falak Yahudi. Berita ka Bapak Amsudin dan Ibu Surti dari Cerewet, tunggu oleh keluarganya ponakannya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakali deui ka Bapak Amsudin jeung Ibu Surti. Tah hitungan kula jeung para ahli falak Sulam Munairen kitabna karangan Kiai Mansur, Kampung Jakarta. Jadi Kampung Jakarta eta. Orang Jakarta heran nya kampung. Jembatan 5 anu geus diakui ku dunia karanganana ku ari malah diulah-ulah di Indonesia. Sabodo kula maneh make bae. Loba kiai-kiai guru nu amanat. Begitu deuk maot guru kula di Garut sing ade moal kebal deui cenah ieu bakal barareda kiai teh jeung pikih bakal loba di Garut. 3 poe deui ka maot normal keneh pikiranana. Ngomong deui, ngomong pikih bakal loba nu diganti. Nyata kubari ucapan guru termasuk di dia almarhum marah titah ngaji palak sampai ke 3 kali kula ngaji palak marah kudu ngaji barang geus beres ngaji dicoba nanggalkeun dicoba khusub kakarak seri pake jang sia bae batur mendek nuturkeun kajian teh jang sia mah pake bae rahasiana naon keyakinan ibadah sia ulah bergantung kanu seje. Oh kan suruyat di jero kolambu ge kajeun sakalian ngaruyat nu di imah bae di jero kolambu mah eta guru katilu guru palaku lah tuh almarhum Cipanas langsung ya nama guru ngaguruna ka Syekh Mansur Ki Mansur termasuk Kubang Cianjur Kiai Izzuddin dan langsung guguru ka Kiai Mansur nyana amanat pake engke loba nu teu make cenah ka kitab ieu urang memake bae amanat ti ditu geus teruji kakarag sabaraha taun ta guru maot bener tahun 2010 2009 2010 2011 goyang malah aya nu liwat teuing ulah make kitab Sulam Munairen
karangan ulama teu beres sia ulah nyare kanan ka ditu mending ka aing nyare kanana sebab jeung itu mah geus paeh moal bisa ngalawan mending jeung aing lain ngadu ilmu gelut asal siana leutik ajeuna mah teu beres tetep bae kula konfirmasi ka kiai di Jawa Timur lantaran loba pasini di Jawa Timur salaf moal dibejakeun aya 3 kiai tetep urang pake sulam munairen ahli-ahli ibadah di Jawa Timur didatangan ku kula 3 nyana amanat lamun hayang boga keyakinan ibadah pake wah mantap datang dari Jawa Tengah 2 kiai ahli ibadah salah sejina anu datang ka dieu nyana komitmen pake ulah hayang dituturkeun urang bae nyana malah ngobrol ngomong keyakinan dina thariqahna ki oh iya yes beres jadi kula mah ngabejan mun masih ego kahareup lebaran terus berbeda hitunganana make hitungan orang Yahudi orang memakai hitungan Islam terserah ngan ngabejaan doang saha nuturkeun ulama salamat nuturkeun Yahudi cilaka sakitu doang geus sakitu tah ieu urang geus datang ka Rebo Wakasan isuk pada Muhammadiyah mah jeung persis mun ngadenger Rebo Wakasan teh nyanang mah ciciduh nya mah urang mah jan nyiduh teh lain ngadenger Rebo wae unggal page nyiduh bae urang mah geus atunya na ciciduh ka Rebo Wakasan urang nyiduhannya geus pokona paciduh-ciduh geus pokona geus masing-masing bae Faidatun fi bayanil arbi'il akhir min syahri Safar. Hiji faedah buat nerangkeun rebo akhir tina bulan Safar. Zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wat tamkin. Sebahagian jelema nu geus ma'rifat ka Gusti Allah ti golongan ahli kasfi, ahli mukasyafah, lain ahli mukahasyafah sing ade. Iman nu di majlis mah ahli muka hasafah. Hasafah teh gegending teh helm bobogaan. Eta beda banget kreditan kabeh. Aduh. Ese jarita kenalil kasbi. Aya jelebana aya kadang milu jeung urang ngaji ngan teu kaciri. Tuka ciri Jerman Narudin kadang temandi tak besi digigireun urang aya nu teu mandi buah eta tah balangkeun we habek min ahlil kasfi wat tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin salasu kalima salasu mi'ati alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat unggal tahun Allah nurunkeun 320.000 panyakit diturunkan sekaligus ku Gusti Allah wa kullu zalika fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Wa rebo akhir diturunkan ku Gusti Allah sekaligus teh jang satauneun. Oke, butuh oper Cikupa. Bojong. Sepatan. Pasar Kemis liwat ya Allah gitulah wa yakunu dzalikal yaum asba' ayamis sana atuh poe rebo teh poe anu paling dipake khawatir dipake karempan maka faman shalla fi dzalikal yaum 4 rakaatin sahaja lemanu salat di poe eta 4 rakaat yaqra'u fi kulli rakaatin minna ba'dal fatihah surata inna a'tayna kal kautsar 17 marrah
wal ikhlas khamsa marrat wal muawwidzatain marrah yad'u ba'da salam bihadza du'a hafizahullahu bikaramihi min jami'il balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum wa lam yahum haulahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sunnah wa du'aul ma'zam huwa teu diterangkeun asa di Arab bae geus lah ngan urang mah ulah salat bisi di lembur aya nu ngajakan salat berjamaah salat terbokasan ulah ngagenggereuhkeun ulah milu ulah ieu aya ieu mah ti ba'dul arifin ti guruna ka muridna mah salat cukup ku saurang bae nu nyaho untuk lidafil balaya ulah diberjamaahkeun mun aya urang atuh ulah milu mun urang can pernah diijazahan teu kudu kabeneran saya aing memang teu beuki salat eta ditu kudukeun atuh kabeneran tah mah ulah geus aya jelema khusus bae unggal kabupaten unggal kecamatan nu nyekelan silsilah nyana mah ngadoana mustajab ongkoh jeung jang kabehan ongkoh lain jang sorangan urang mah salat nu urang ge nyaho teuing urang melantaran ieu di otak teh lain ka Allah bulan kamari can katebus can katutup puyeng tah kitu geus doa nama pernah di fotokopi baheula sampaikan ke 30.000 fotokopi ayeuna mah teu kudu jages baroga masing-masing ngan pohoneun deun di mana meureun eta kuarinan deun Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya aziz zallat izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya bisayyidil hasan wa akhihi wa abihi wa jaddihi ikfini syarra hadzal yawma yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma kshif 'anna wasif 'anna al-balaa wal wabaa wat ta'un wal fitana wal mihan wal humuma wal gumuma wal kuruba wal ahzan wasyada'ita wasyarral a'da'i ma la yakshifuhu bi rahmatika ya arhamar rahimin ta eta doana doh cek bapak teh istalar kana kos itu tulos geus talar mah baca ngan aju poho deui cenah keur ditu eta si fotokopina di mana cek teh pohoan deui nyelap aju kudu ku baturang nuh teu salat ulah waktu ngadaharna naon isuk-isukna nungguan nyin azimahna disebut salalim dibuat qauluhul haqqu lahul mulku Allahu latifum bi ibadihi terus maka isyarah tulis al ayatna salamun qawlan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala Ibrahim salamun ala Musa wa Harun salamun ala Ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartum fa ni'ma uqbadar nu bagus manulisna ba'da salat subuh ulah robah deui langsung nulis urang ba'da salat subuh ulah robah deui hees tulis beres tulis terus baik ka piring atau ka kertas caian aur-aurkeun ka sumur anu sok diinum ku urang kuari mah sumurna tertutup teu anu terbuka terus gentong-gentong urang caian urang memeh ka mamana nginum heula eta ieu menurut ba'dul arifin insyaallah puerbo diturunkeun ku Gusti Allah
mun urang nginum cai eta insyaallah nyingrai balai coba jang satahun nu inti nama orang inget teh ka Gusti Allah urusan kos kitu nama rahasia Allah nah ieu mah urang inget ka Allah beribadah ka Gusti Allah poe rebo mun bisa maca kulhu ulah loba-loba 1000 sakedeung sia mah heran aing mah dibere 1000 teh ya kumaha meureun hayang sabaraha atuh Masya Allah etalah rebo wakasa di Garut mah diberjamaahkeun baheula di zaman mama kabladina ditaluturkeun bae oh masalah ngan atuh kitu aya rahasia-rahasia sebenarnya di Banjar zaman ayah diberjamaahkeun datang ka kiwari ngan ayahna henteu nyaritakeun rahasia-rahasia salat eta datang ka mana diberjamaahkeunanakeun bae ai di dieu mah almarhum amanat sorangan bae salatna lantaran syaratna kudu kitu-kitu hese atuh tam jadi kudu salatna imamna mun diberjamaahkeun nu geus kudu bisa leng ektasi kudu ngadar ektasi berarti urang leng poho kana salat panjang nanggulangi bahaya salat eta datang ka poho dirina ke salat menang tah berjamaah satungtung teh kitu sorangan bae salat jadi aya lebah-lebahna mantak di bejaan besi di perumahan-perumahan di pakampungan-pakampungan besi aya nu ngalaksanakeun salat terbuakasan ulah milu ngan ari usil mah ulah urang nage besi encan pernah diijazahan salat terbuakasan sanajan boga pamanggih misal dina kitab sufi ulah bae kecuali urang kungsi diijazahan aya hubunganna jeung thariqah ta eta mah silakeun besi geus diijazahan silakeun besi encan diijazahan teu kudu jadi urang ku hari Minggu Senin Salasa Rabu kemudian ayeuna aya pungutan sakumaha biasa urang rek ngarayakeun haul sultan memeh maulid kurang geus biasa saminggu memeh maulid sok diayakeun ieu teh lain naon supaya urang tergugah inget oh berarti aya wali sebenarnya mah ieu pangkat manusia di samping aya rasul aya nabi urang nabi akhir zaman dirayakeun di unggal daerah tapi kan ngarayakeun haul sultan mah teu bisa sambarangan mantap kula mengeling-eling ge ulah ngabejaan kanu tilok ngaji ieu mah urang-urang bae nu ngaji supaya kabeungkeut ku Kangjeng Nabi kabeungkeut ku Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani ulah ngajakan kanu tilok ngaji ka dieu maksudna mah ke besi salah sangka besi salah persepsi urang bae ngalibetkeun diri tamah deuk mere deuk henteu eueuh masalah cinta mere teu cinta masalah teu mere ge masalah insyaallah nu bakal hadirna engke ieu ti NTB umurna mendekati 90 tahun hampir encan sekitar 85 leuwih sekolot ahli ibadah stilo kaluar jarang kaluar nah, ieu engke nu bakal hadir dek ngomong bae mangga nyana nu penting mah doa naga lain supaya sararugi lain supaya ieu nyararaho ka Allah supaya betah ibadah ka Allah supaya lamun ngaji teh ya ieu teu nundutan
jadi betah gitu. Can orang kayak jelema nonton main bola nundutan lantaran betah. Kau mau nulis si ting-ting nanti lo. Kalau kayak nundutan guys tambah bejana tapi kunaon asal supaya ka majlis lain deui hawana. Kayak orang supaya betah ibadah, orang neuleuh sosok manusia nu osok ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Neuleuhna doang gitu. Ka ahli ibadah mah beda neuleuhna doang hati kerenya. Kos neuleuh nu geulis lain deui hati teh. Sawah nu mana nu dijual ku aing. Sekedar informasi awalan ke orang sambung-sambung deui dia menginget-inget bahwa orang horenganan tere haul sabulan deui sabulan setengah deui urang nuluykeun pangaosan orang mengenai tentang jarah tentang kisos tentang diat Zaid nyuguhan budak leutik nu disuguhkeunana dicampuran ku racun baik makanan maupun minuman ditendeunan racun dibikeun kaki Khalid budak leutik dek di bejaan tah dek teu di bejaan tah budak leutik mah pancan aya kanyaho budak leutik mah racun disangka madu disangka madu atau sebaliknya harti teu nyahona naon budak leutik mah moal Kangjeng Nabi Musa titah milih antara dirham jeung ruhak punyana nu dicokot ruhak berarti teu boga ikhtiar naon bae nu kadeuleu dideuleu budak leutik mah naon bae nu karagap diragap mun urang kos kitu berarti urang budak leutik urang mah naon bae dideuleu haram apa henteu geus teu main di mata urang pokona deuleu selama bisa dideuleu bae ku urang neuleuh nini dideuleu neuleuh jahe dideuleu neuleuh nu nyingsak dideuleu keneh malah mah cak urang teh kurang seutik deui mah geus teu bae haram-haraman urang tah eta urang budak leutik berarti tah budak leutik mah kos kitu naon bae dideuleu naon bae hayang tah ieu teh urang teh kos kitu keneh hirup teh encan aya pageran di mata urang henteu kieu waduh teh mah haram peureum urang inget haram tapi mantap terus bae haram nama haram tapi terus bae nah eta teh bloona urang kos kitu bloon satungtung hirup urang kitu bae ibadah urang moal khusyuk tek ceuli datang ka khusyuk bae tarohanana ceuli lamun aya jelema masih kene ngepar dedeleuan moal khusyuk bae salat wani sumpah kajen ku kumaha lamun nyana ngaku-ngaku khusyuk berarti nyana takabur moal jelema anu dedeleuana masih kene dikepar kene bae salatna moal khusyuk mun nyana ngaku-ngaku khusyuk bohong nyana pembohong kelas kakap moal sebab jelema anu khusyuk salat mah anu dedeleuanana teu haram benta aya kene diatur jadi hirup teh lain maca kita orang nu hese mah maca kita mah asal geus bisa amil jurumiyah imriti yaqulub lah dituna alfiyah diatur-atur make ilmu mantek jeung ilmu bilaga capek tang maca kitab mah babari dek macakeun kitab naon bae ti mimiti ria datang ka hikam wanieun lantaran geus diaji alatna tapi pelebah neuleuh awewe tak aduh
meranaku. Saya jasa. Lamun geus ningali awewe tertarik, atuh sumbangan ti pamarentah ge resep jasa. Resep jasa. Partai datang, terima, organisasi sumbanganna terima, ti pamarentah ge ditarima, bahkan rada lambat nyieun proposal. Tek ceuli datang ka husu bae ge jelema kos kitu. Cenah udang-udangna gede, tambahan deui ku sia gedena. Moal bisa husu. Moal lain cak kula lantaran cak saha? Cak ahli kasfi Imam Qusairi, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir dina ilhamna nyana unjukan ka Gusti. Gusti ibadah naon nu panghebatna? Salat cek Gusti. Salat nu mana nu direken ku Gusti? Nu khusyuk. Kumaha cara khusyuk Gusti? Ulah inget kana naon? Mimitina di mana Gusti supaya ulah inget kana naon? Mata peremkeun. Mantak urang deuleu kiai deuleu mun matana masih kena urang kiai. Nah. Mata proposal sama apa situ. Moal we kajen ku kumaha ge. Jadi nu hese mah lain ngaji, make. Make ngaji tah. Urang balik ye ngaji ye. Tungkul. Iman leumpang. Leumpang deung tungkul ulah aya naonan tungkul. Di dalam hideung komo hideung ese jasa. Sedengkeun eta nu diuji mah ku Gusti teh tah dedeleuan dedengan. Oh, masyaallah di akhir zaman mah dedeleuan tinimiti nu teu resep datang ka nu resep loba. Dedengan tinu teu resep datang ka nu resep loba. Urang bisa ieu hirup di akhir zaman ngatur-ngatur mata jeung ceuli geus istimewa bae lah pokona. Barang nu mantak ngaji ge oh berarti sumber khusyuk teh ya mata. Cok. Beusi teu percaya mata tutupan saminggu bae. Saminggu geus tutupan bae di jero imah bae. Sia kuaing di lekban. Lekban tah lakban. Sia ku aing mata aing teu kadengekeun kasurahan ki uci coba aing mah aing nyaho coba. Yes. Wudu buka ulah neuleun naon tutup deui. Wudu buka kitu bae geus heulana. Sasaminggu bae. Coba ge. Bakal ngeunaheun jasa salat. Lain lalagat ngeunaheun Allah hampa. Sebab ti mata teh kan dari mata turun ke hati. Asal turun ke hati atuh ngaran ceo. Hate teh atuh ngabaceo hate teh atuh. Walau keur Allahu Akbar tepan Allah nu Maha Agung tapi nu kadeuleu tepan sekupi. Mata. Tah eta lah Syekh Abdul Qadir ilhamna jeung Gusti. Seakan-akan okos ngobrol melalui ilham kos kitu. Deui cek Gusti ibadah nu paling hebat salat. Salat nu mana Gusti nu ditarima ku Gusti nu khusyuk. Hartina khusyuk nu eueuhna naon di jero hatena iwal ka aing we. Atuh kunci khusyukna mata. Cek Gusti Allah hiji mata abah coba pereumkeun mata. Mantap. Aya Ki Haji umur 50 tahun ku Gusti Allah dedeleuana geus dikurangan. Eta teh karunyaeun. Karunyaan berarti titah perem ya. Ya mah lain ngalengis. Panaon ji? Aduh mata teu kadeuleu jakna teh. Masa nyelu naon teu kadeuleu Quran remeng-remeng jakna goyang we eta hurufna teh. Ayeuna nu geulis janteun. Ya aja tolol betul. Tanya, Ji, orang mana Ji? Cikupa jakna. Masya Allah. Tak iya kizaid nyuguhan daharin atau inumen ka budak letik teu boga ikhtiar. Budak letik mah termasuk nu edan mah teu nyahoan teu boga ikhtiar. Diinum bae ku Ki Holid budak letik atau diinum bae ku Ki Holid anu edan ya otomatis secara watek lah
Khalid termasuk Khalid nu edan atau budak letik kumaha tah pantama lain digebug lain dipanah lain dibabuk lain ditonjok tapi kan melalui racun nu nginum racunna budak letiknya na mangan sakadar nyuguhan doang tetap wajib kisos Zaid nu nyuguhan racun wajib dikisos paehan deui teteh ki Zaid mendak datang ka kuari neangan peracun nu ngaracun Munir can kapanggih-panggih Munir paehna diracun kakarak boga saeutik niatan dek negakeun kejujuran jeung keadilan racun berarti nagara geus bok-brok jasa teu meunang aya jelema nu endeup nanjarkeun kejujuran jeung keadilan racun panti balik kudu nama nu teu jujur jeung nu teu adil racun kuari mah nu jujur jeung nu adil racun eta teh kitu naon ngaranna kacamata leutik nu gede nama luar biasa dulu loba jasa nu diracun nu dibunuh teu meunang aya nu jujur jeung nu adil lain rahasia deui lamun polisi jujur teu dibaturan ku babaturanana lamun abri jujur teu dibaturan ku babaturanana PNS jujur sarua bae komo geus tingkat luhur mah geus teu bisa diajak kerja sama ku bupati atuh geus gas keluarkeun exit pindahkeun teu bisa diajak kerja sama kurang berkat saya teh mah ka aing mal beres ieu teh Indonesia urang meunang ngamerdekakeun sababna karuhun urang anu berhadapan jeung musuh tarohanana nyawa kuari dipake ulin ku jelema kuari mun urang inget ka karuhun urang nu teu puguh kuburanana pan aki urang uyut urang wallahu alam di mana katembak ku Belanda nu katembak ku Jepang mempertahankeun negara mempertahankeun bangsa hayang merdeka keluar tina kungkungan jeung belenggu penjajah. Alhamdulillah berkat kekuatan bangsa Indonesia dipimpin oleh Bung Karno-Hatta. Alhamdulillah. Tapi teu kuari urang menikmati kemerdekaan nu jujur malah diracun, nu adil malah dibunuh, anu berkeliaran malah jelema-jelema nu teu jujur jeung nu teu adil. Tinggal urang rakyat nyaho maca koran nu dikorupsi sekian, berita di TV korupsi sekian, nyana mah triliunan korupsi, ratusan miliar, puluh miliar, rakyat aya nu teu boga imah-imah aja. Aya anu digawe ge geus dieureun-eureunkeun, nu dioper dan lain sebagainya. Sementara nyana ngabobolan terus bae di handap makos kitu. Ieulah kesenjangan-kesenjangan nu aya di Indonesia seperti eta. Tah dek dikubahakeun eta kos kitu, jak kos kitu teh. Aya guru sakola jujur jasa. Teu boga nyana mah geus sakit kitu na bae teu dibaturan lantaran jujur. Pokona nu jujur guru SD datang ka pae sakit kitu na bae. Sakit kitu na bae. Asal guru SD boga motor, boga mobil. Teu kudu ngomong naon. Teu kudu ngomong naon. Atuh pada itu ku urang sabaraha gajihna si guru. Dihitung ku urang polisi sabaraha gajihna teh. Dihitung kan ku urang hatta bupati gajihna emang sabaraha duit. Sabaraha duit bupati gajihna? Ayo coba. Atuh aing kitu nyaho. Letik nu mantep kula dititah jadi bupati embung deh. Letik gajihna, letik. Masya Allah, karim. Bela keur ngabangun Masjid Al-Istiqlaliyah nu pertama di zaman Pak Tajus Sobirin. Pak Tajus Sobirin subuh datang ke almarhum Abah, sesalaman hangat ngobrol. Terus rencananya masjid, peletakan batu pertama lah anjeuna ngomongnya na selama pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah can selesai gaji kula cokot jam pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah. Wah cek abah mantap ya,
gaji mah halal ieu gajinya nama barang dibuka teh emang leutik itu gaji bupati kun jadi masa kieu leutik oh leutik pan nya boga mobil mewahnya nah kalau teh sok aja kos kitu ngomongna kudu mun hayang nyaho masjid nu pertama dibangun gaji selama pembangunan masjid eta gaji pataju sobirin dibikeun jang masjid eta nu mantak dibikeun leutik supaya nyaho bae patajus mah kos kitu tah bupati nu wari mente atuh gaji atuh nu halalna ja abah ge embungeun ieu almarhum dibere salian gaji membungeun gaji nama aja halal cenah dibikeun tah eta tah salila pembangunan masjid mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun tah eta terus bae tah gaji bupati patajus sobirin ngalir terus bae ngomong datang ka dia Pak selain gaji mah jangan dikasihkan ke sini. Oh enggak, cek bupati. Udah enggak, itu mah cuma gaji doang. Buat beli mobil aja ya Pak. Iya, cek bisaan eta kolot, masya Allah. Letik, kuari ge letik nyaho kurang gaji bupati teh letik we pokona mah. Letik, tapi mobilna mewah. Atuh lain 3 aja tapi teu naon. Kumaha lalakona ieu insyaallah ngaji ka mah teh walau dhayafa bimasmum min zaid nyuguhan ki Khalid budak letik disuguhan racun majnunan tahun wedan pamata wajabal kisos lantaran saya ikhtiar di bejaan atau tidak di bejaan au baligon akilan eta wazaid nyuguhan nu diracun ka Ki Khalid anu balik tur berakal sehingga anjeun namun di bejaan mah teu daekeun ngadahar eta teh lantaran sieun besi paeh disuguhan ku Ki Zaid anu beracun walam ya lam teu nyaon halato ami dina nalika kadagharan teh tingkah kadaharan tersebut teu nyaon ai sugan teh mah teu diracun dalam mun diracun matur di bejaan eta moal daek ieu mah diracun teu di bejaan aju diinum bae ku Ki Khalid teh tah paeh padiatun wajib diat sebab nyana boga pikiran mantak naon mun neliti heula aya tah kos kitu di agama teh kudu diteliti heula mun diteliti heula pasti moal daek beda jeung mun di bejaan lagi ya lid ngulang minuman tapi racunan ya iya tuh racun mah racun bae diinum bae geus di bejaan ge diinum bae teu kisos teu dia lantaran atuh geus di bejaan ge diinum bae atuh terbae berarti bunuh diri tah ngaranna bunuh diri ieu mah disuguhan diracun teu di bejaan ngan dewasa andai katanya moal diinum nailah wajib diat wajib zaid bayar 100 onta insyaallah balah ma wa fi qaulin dina qaul nu sejen mah eta lain sakadar diat wajib kisos kalau sejen mah la syai'a teu wajib dia teu wajib kisos ayat 3 kaul kahiji wajib diat kaul kadua mah bahkan kisos kaul katilu mah la syai'a teu wajib diat teu wajib kisos ialah nu dideuleu adalah ilatna hukum diat hukum kisos hukum la syai'a eta merupakan hukum al hukmu yaduru ma ilatihi wujudan wa adaman geus kuari nu mantak diat naon elatna nu mantak kisos naon eta nu mantak la syai'a naon elatna tah lamun geus datang ke maslakul elat ngaji teh hese jasa hese deuk ngaelatan deuk ka hukuman ieu minuman haram elatna heula sia naon deuk ka hukuman eta invest daging
haram elatna heula kudu kapanggih heula naon ulah saharam-haramna bae jak kiai ge di Cisoka mah nyana kadarinya elatna heula dideuleu ku urang naon sababna ieu kreditan haram kredit haram elatna heula dideuleu naon sababna bunga bank haram elatna heula al hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adam ketika orang nyaritakeun kemakmuran dunia nyaritakeun keuntungan atur sangat luar biasa kuari boga duit 10 juta teundeun di bank cokot taina pake dahar bisa bae deposito babari jasa tapi eta urang naon hukumna neudeun duit di Jepang duit si anakan janu sok anakan mah soang kan duit si anakan eta centang lain anak bunga janu sok bungaan mah melati je bunga mah bayar duit mah tilok bungaan kirod pan aya aturanana kirod syirkah aya aturanana syirkah dan lain-lain sebagainya deuleu ulah gede-gede di Fathul Muin di Fathulat di kitab takrib geus aya sesuai apa henteu kirodna sesuai apa henteu syirkahna dan lain sebagainya ternyata henteu nah ieu berarti haram. Nah gitulah orang ngaji teh supayanya oh iya haram ya oh kredit haram berarti ai geus jauh mah tama kali itu udah tambah kredit kelos besi kurang puas ai asana meureun ieu di kenarakana ngan sacangkeng kagok aing mah lah deuk sabeheung bae tambah deui Gus ya tambah deui tuh elat nah ieu panjang urang mun nyaritakeun elat urang menunggus jadi baik kuari urusanana tilu hiji mun dibikeun kan wakil balik diinum bae kunyana bari teh di bejaan berarti teh nyaho diat kaul kadua kisos kaul katilu la syai'a geus cukup Imam Syafi'i ngabahas elat-elatna bahkan kitu Imam Zakaria Al-Ansor nuturkeun kaditu ka Imam Syafi'i elat-elatna nu mantak diat nu mantak kisos lah tinggal di deuleuan bae kitabna babari jasa loba jasa elat asal geus urang nyaritakeun elat bae puyeng ngaji mah teu dialatan ge puyeng komo dialatan mah ngan aja sok blak bae mun kapanggih elatan geunah ceritana dina masalah rucan racun terhadap jelema kumaha jelema nu diberena mun budak leutik atawa nu edan langsung dikisos tapi lamun nu diberena jelema akil balik tilu kaol walau dasa suman fi ta'ami syahsin al-ghalib ukluhu minhu Fa'akalahu jahilan fa'alal aqwa Zaid nyesepkeun racun dina kadaharan hiji jelema anu galib osok di dahar Zaid kuari nyisipkeun lain nyuguhan tapi neudeunnan racun ka kadaharan Ki Khalid nusok biasa di dahar unggal isuk-isuk Ki Khalid teh sok nyarap kadaharan Ki Khalid nu meuli keluarga Ki Khalid atau Ki Khalid sorangan ngan disusupkeun disisipkeun kadinya diasupkeun racun diasupan racun tuluy bae Ki Khalid mah biasa ngadahar ya tuh di dahar kumanehna teh nyahoun bahwa eta teh aya racunan nah geus sami bae sareng tadi fa'alal aqwal sakumaha kaul nu tadi ceuk sakaul wajib diat ceuk sakaul kisos ceuk sakaul mah la syai'a walau taraka wallah